to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Ayeuna urang belajar ngeunaan nataan kalimah pananya ataupun menyusun kalimat pertanyaan. Nu teu acan subscribe mangga subscribe heula. Pilu jeung nyak seni. Pek titenan bacaan panguneman di handap ieu. Perhatikan bacaan percakapan di bawah ini. Panguneman anu judulna kagiatan bebersih. Atau iraha aya kagiatan bebersih teh Fitri. Panginten enjing. Gina, bebersih naon to? Atau bebersih lingkungan. Gina, jam sabarahanya? Fitri, jam 8 pan saur bumia oge kitu. Gina, bebersih di mananya? Fitri, nya di sakola we. Atau saha wae nu ngiring bebersih teh? Fitri, sadaya siswa SD Sukagali sareng guru-guruna. Atau naon wae pakakas nu kedah dicandak di bumi? Fitri, alat-alat kanggo bebersih sapertos sapu, pengki, elap jeung sajabana. Gina, hayu atuh urang siapkeun pakakas bebersihna. Fitri, hayu. Kecap-kecap pananya anu aya dina panguneman di luhur nyaeta anu kahiji kecap iraha, anu kadua kecap naon, anu katilu kecap saha, anu kaopat kecap di mana, anu kalima kecap saha. Pek ku hideuk regebkeun kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji hal, barang atawa kaayaan ka jalma lian tur miharep jawaban. Anu salajengna nyaeta kalimah pananya biasana sok ditungtungan ku tanda pananya jeung make kecap pananya diantarana nu kahiji kecap saha, ku, ti, ka, saha eta gunana pikeun nanyakeun ngaran. Anu kadua kecap mana, nu, di, ti, ka, mana gunana pikeun nanyakeun pilihan jeung tempat. Anu katilu kecap naon, ku, tina, kana. Kecap naon gunana nanyakeun sabab pikeun nanyakeun hal, barang, alat, sabab jeung kalakuan. Anu kaopat kumaha. Kecap kumaha gunana pikeun nanyakeun cara atawa kaayaan. Anu kalimana nyaeta kecap sabaraha jeung sakumaha gunana pikeun nanyakeun harga, jumlah atawa bilangan. Ngalengkepan kalimah pananya. Pek titenan kalimah pananya ieu di handap. Perhatikan kalimat pertanyaan berikut ini. Contoh, Imas asli urang Sukabumi. Imas asli urang mana? Nu kadua, Burhan keur lalajo main bal. Keur lalajo naon Burhan? Pancen hidup. Pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Anu kahiji dicontohan heula. Anu kahiji Nelly meser buku di toko Maribaya. Kecap pananyana nyaeta di mana Nelly meser buku. Anu kadua Rosad keur sasapedahan di jalan. Kecap pananyana keur naon titik-titik. Anu katilu pun bapa nuju tuang.
pananyana nuju naon titik-titik. Nu kaopat Lukman rek beberes di kamar. Kecap pananyana di mana titik-titik. Anu kalima rorompok teh caket balai desa. Kecap pananyana caket naon titik-titik. Anu kagenep barudak keur latihan drama. Kecap pananyana keur latihan naon titik-titik. Pek ku hidup lengkepan. Sangkan hidup leuwih paham tina nataan kalimah pananya. Pek kerjakeun pancena. Pek tangtukeun kecap pananya naha, saha, dimana, naha, iraha, naon, kunaon, atawa sabaraha. Titenan heula contona. Contoh, urang titik-titik, urang latihan pramuka teh. Jadi kecap pananyana iraha urang latihan pramuka teh. Atawa di mana urang latihan pramuka teh. Kalimah anu kahiji ngagunakeun kecap iraha. Ari kalimah anu kadua ngagunakeun kecap di mana. Pigawe gawas contoh di luhur. Pigawe dina buku pancen. Anu kahiji titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Eta ngesian titik-titik eta ngagunakeun kecap pananya saha. Anu kadua titik-titik bumi-bumia teh. Sok pilarian kecap anu cocok pikeun ngesian atawa napi ngajawab kecap pananya di luhur. Anu katilu titik-titik judul bukuna. Anu kaopat titik-titik barudak kelas 4 piknikna. Titik-titik anu kalima nyaeta bet temilu kaci panas. Anu kagenep titik-titik skor Persib jeung Persija. Mangga ku hidup pilarian kecap-kecap pananyana ngagunakeun kecap pananya naon wae. Pancen anu katilu nyaeta di handap ieu aya gambar lengkepan ku kalimah pananya anu merenah digawe dina buku pancenna. Ngajieun kalimah pananya dumasar kana gambar. Pek ku hidup perhatikeun gambarna. A. Cep rek ka mana? Cek B. Rek indit ka toko buku. Anu salajengna mangga ku hidup pidamel kecap pananyana dumasar kana gambar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dugi karengse dicekapkeun dugi ka dieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.